Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kudel ya di Kudel Channel. Nah, ayeuna kali ini gitunya orang eker di dianya balik bete tas di sawah gitunya. Teu upload videonya tas di sawah orang teh. Tas panen gitunya setik deui setengah deui bete. Nang kusabab lohor istirahat heula gitunya bari ek nyokot sangu ka imah ieu teh. Ieu teh nungguan si mamahna gitunya anu masakna tuh. Keur etapkeun heula itu ngagarok-garok tuh. Aduh. Tuh, ketinggal itu aduh serabnya tuh. Si mak aduh urang yang keur ngariuhan heula ieu teh ya. Menikmati ameh teu kapanasan kitu nya euy. Aduh, ieu teh bener panas pisan diuk ka di dieu. Nu make sidorot-dorotun aduh, meni make ikat kieu nya orang Sunda pisan ya. Aduh, panas. Nah ieu teh urang teh di moe parena teh di bendungan tuh, bendungan leuwih keris katingal itu tuh. Rata tuh. Ieu teh di proyek bendungan leuwih keris abi ayeuna. Ya teh abi teh pas depanna gitu, pas bedina deket jalan di bawah teh bumi abi tuh di situ. Masih loba kebun keneh tuh ngeunah di dieu mah tuh loba keneh manuk-manuk saeutik kitu nya. Cuma pas ieuna dibongkar kitu nya euy jadi berkurang kitu nya. Ekosistem alamnya teh gitu. Jadi lumayan panas. Ari baheula mah meuni tiis pisan kitu nya. Keur baheula mah ieu loba keneh tatangkalan ayeuna mah geus kurang dirikna di gempuran ke lah urang vlog gitu nya ka bendungan leuwih keris kitu nya maraneh pasti hayang apa kayaknya konten selanjutnya gitu. Ayeuna mah urang ngevlog di alah lain ngevlog ieu mah jang pengalaman kitu nya isukan tempoeun. Jadi namun nempo teh urang isukan geus kolot teh anjing aya tempoeun kitu nya. Urang teh kieu tah. Oh, di ieu tatangkalana tuh di dieu mah. Alamna teh masih kitu keneh lah meujeuhna kitu nya. Disebut panas da panas, disebut tiis da tiis. Geus, Mak. Ari itu can rata, kumaha? Aduh. Mak. Panas. Cok istirahat heula kedeung. Tuh, ini panas nih is. Urang naik baik deui ka sawah kagok sapotong deui. Aduh, panas kacida. Aduh. Oke, nah gitu aja teman-temannya vlog ayeuna euy. Sakitu aja. Nah, tong poho di like, di komen, yang di subscribe-nya video Kudel Channel jeung hiji deui konten teh anu channel ada jikunya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.